warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngenaan perolehan medali Asian Games 2018 baris didugikeun dina warta ieu. Dinten Rebo, teping 22 Agustus 2018. Pemirsa, simkuring Sophia Aulia nu baris ngadugikeun warta ieu. Perburuan medali. Dugi dinten kalima gelaran Asian Games 2018 lumangsung keneh heureut. Nanging kontingen Cina henteu pertahankeun sarta beki mantap di posisi perolehan medali sementara. Indonesia berpeluang menangkan sesemplekan di cabang badminton beregu putra. Tim putra bade patepang kalawan Cina. Laga ieu oge menangkan pangbagea ti bobotoh Indonesia anu hoyong mikeun pangdeudel lumangsung. Sanes ngan eta Presiden RI Joko Widodo oge ngahiji mikeun suntikan moral supados medali emas tiasa direngkuh tim Berenggodas. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.